Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rika Rafikan Alim di kelas 11 IPS 1. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara tentang kebersihan. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Ta'ala anu parantos masihan nikmat sareng waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin anu kuring dipika hormat dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala penyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sehat sadinten ku cara anu sehat oge sapertos meresihan awak atau ibak, meresihan kuku, nyikat waos. Nah, eta mangrupa contoh hirup sehat anu sederhana. Contoh anu sanesna deui, lamun di lingkungan sakola nyaeta urang kedah miceun sampah kana tempatna. Nyiduh ulah di mana wae, batuk atau bersin kudu ditutupan. Sareng ngalaksanakeun kewajiban piket di sakola. Dicekapkeun sakitu ti sim kuring nyungkeun dihapunten bisi bilih aya kata anu teu meunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.